syariat ditumpahkan ku torikoh atau biasa bae ya salat rapi puasa zakat di jerona aya ruh torikohan menuju hakikat. Setik terus makin hari diperbaiki, makin makin lain deh caang. Terus hese terus bayanya ngelengis beki prak datang sakitu diberes sakitu guys jeung jelema eueuh codeka sebab diomongkeun sakitu dipuji sakitu geus okos nu hirup di atas rel menuju Allah dek milu bae di gerbong los teu milu bae nya mah terus bae plak tengah peting ereng-erengan parem listrik eueuh lampu tapi di imahnya di jerona aya lampuan ketika tengah peting poek mongkleng buta rata eueuh nu nyeungeut lampu di jero imahnya aya lampuan terlihatlah di luar sinar lampu tersebut melalui belahan-belahan, ronggang-ronggang, bolongan-bolongan. Batur nyahuan, oh aya cacaan tuh jandelana, tuh bebelahna, tuh sinar kalu. Kitu kene jelema nu menuju ka Gusti Allah saat batur maksiat ngaler ngidul riba dan lain sebagainya, tapi nya nama bersih. Tengah-tengah kerhirup pikuk di jero hatenya na aya nur ilahian kadeule diceli kadeule dibata kadeule diuriung kadeule nu neuleuna adalah batin masing-masing terasa berbeda jeung nu sejen aya cacaan di dinya tuh teu biasa diomongkeun ku nu sejen ge lantaran sarua jeung tadi tengah peuting poek mongkleng buta rata puarem listrik di imah masing-masing poek tapi di imah si eta mah aya caang kadeule tina jandela kadeule tina bobolong kadeule aya caang batur nyahoeun imah itu mah caang tersebut eta adalah cacaang nu mantul di jero sehingga keluar kadeule caangna percis kos jelema anu eueuh duniaan jero hatena eueuh makhlukan jero hatena eueuh nafsuan jero hatena eueuh setanan jero hatena nah aya cacaang ilahi kadeule ku mata hate batur caang dirinya mah dibedakeun itu ge caang henteu itu mah henteu teu bisa dihenteu teu kajenting batur anu henteu mangakui secara lisan batin mah tetep ngaku caang nu sabenerna mah ngan gengsi doang